cing sakali deui 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun genapil gajah tuh nadana sopran mezzo sopran alto uihkeun deui Kanjeng Nabi lahir 12 Rabiul Awal 571 Masehi sami sareng kaping 20 April 571 Masehi. Di mana Bu? Pak? Di kota Mekah. Kota Mekah ada di mana? Di Arab. Pinter. Di dia Kanjeng Nabi dilahirkan ku ibuna nu namina sahab ibuna teh Siti Aminah ibuna dilahirkan dina kaping 12 Rabiul Awal dinten Senen nalika Kanjeng Nabi bade dipedalkeunana bade dilahirkeunana keajaiban junjunan dina waktos bade dipedalkeunana nyaeta seueur pisan kajantenan di antarana atanapi antawisna nyaeta di langit dibewarakeun di bumi dibewarakeun aya sora ti jumantara yen bade dipedalkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah anu harengheng sepi ngadak-ngadak janten subur garing kota Mekah teh nya bunya. Kota Mekah anu harengheng ngadak-ngadak jadi subur jujukutan jararadi tatangkalan baruahan eta nalika dipedalkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras deui ingon-ingon pada ngobrol ngebrehkeun kabungah kana rek dilahirkeunana junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sato hewan di daratan di lautan pada jigrah rek dilahirkeunana junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patung-patung sing jarungkel ragrag dina luhur Ka'bah hancur luluh paburantak nalika bade dipedalkeunana kalahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munara jeung kubah-kubah istana Raja Kaisar di Romawi jeung Raja Kisra di Parsi pada raruntuh hancur pabalatak kumargi bade dipedalkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sokah meh tetunuh. Teras dari bangsa jin jeung setan marakayangan kabeh pada kabingungan sabab lawang langit ditutup rapet-rapet maranehna teu bisa asup sarta kabur sing baliur karena ditengor ku bentang-bentang ditutup moal bisa asup ka langit karena bade dipedalkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras dari dukun-dukun pada rempung tukang ramal geus mupakat ngarasakeun kabingungan sabab rek lahirna panutan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Danau sawat nu aya di antara nagara Hamdan ngadadak ngalektrakan caina saat. Teras deui sawangsuna alasan nagara Sumawat ngadadak datang cai caah dengdeng. Teras dari seuneu nu hurungna 1000 tahun sesembahan kaum Majusi di negara Parsi pareum dadak sakala kumargi bade dipedalkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh rongkah pisan waktos kalahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri nu pertama nyaeta anu menyusui Kanjeng Nabi di mana Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi dipedalkeun begitu dilahirkan ti rahim ibuna nyaeta Ibu Siti Aminah eta nu mantuan nu marajianana saha Bu? Ibu Siti Asia. Saha Bu Siti Asia teh? Pinter istrina Firaun. Teras deui Ibu
Siti Hawa. Saha ibu Siti Hawa teh? Istrina Nabi Adam alaihissalam. Paling terkene Pak RT seueur kene nu pinter matak ge sing minengnya manggil abdi. Teras deui dikala Kangjeng Nabi tos dilahirkeunana dicanak ku akina nyaeta saha bu? Barudak saha kakekna Nabi teh saha? Akina Kangjeng Nabi teh saha? Abdul dicanak eta orok Nabi dilebetkeun ka Ka'bah, dilebet Ka'bah nyungkeun manuhun ka Allah. Ya Allah, alhamdulillah telah lahir pamegat anu kaset anu istimewa gerak ku abdi bade dinamian nyaeta Muhammad. Bagja kacida nu janten akina Kangjeng Nabi. Nanging cai susu Ibu Siti Aminah teh sakedik kumargi di kota Mekah matos tradisi biasa disusukeun ka sanes jalmi. Contohna anu ieu murangkali ayeuna dilahirkeun ku Ibu Siti Aminah langsung dienenan ku Ibu Siti Aminah nanging teu kiat teu tiasa lami kumargi tos saat cai susuna. Ayeuna tos dina negeri eta di negeri Mekah teh sadayana tos tradisi piwarang nyusuan sahabat tapi nyanak hati ibu-ibu pedalaman anu nuju nyusuan. Sarombongan ibu-ibu ti Bani Sa'ad nyalakan sadayana ka kota Mekah bade menyusui. Punten sanes dagang susu. Menyusui orok-orok kumargi aya bayaranana. Nalika akina Kangjeng Nabi disangkakeun ka ibu-ibu nu ngabring eta teu aya nu kersaeun nyusuan kumargi terangan yen Kangjeng Nabi teh tos yatim. Deuh anak yatim rek saha nu mayar. Kitu Bu. Janten tradisi kota Mekah seperti itu, kapungkur masih kene ka zaman Kangjeng Nabi lahir. Aya hiji keluarga nyaeta keluarga namina Halimah. Halimah caragena Harith. Eta teh tos mapah ka ditu ka dieu nanging teu kengeng bae anu disusukeun ku anjeunna. Anjeunna nunjuk nyusuan putrana. Ya Allah kumaha atuh ieu geuning batur mah tos araruih deui nyaranak bayi nu bade disusukeun atuh karengeng artos geuning abdi mah keledai abdi nu nyanak barang-barang abdi tos hapa lapareun onta abdi tos sepuh janten teu kiateun. Ya Allah abdi pasrah ka salira Gusti. Ngadoa Ibu Halimah diijabah ku Allah mangga saur carogena Ibu Halimah teh geracanat wios anak yatim oge. Yang penting mah sok aya yang nyusuan ulah ditingali sabara-sabarahana sok gera susuan. Alhamdulillah ternyata Kangjeng Nabi aya nu kersaeun nyusuan nyaeta Halimah. Halimah Syadiah eta teh saha? Jalmi orang kampung ti kampung bau lisung ti gunung eta teh ngaprak ka kota Mekah bade milarian anu nyusuan ti Bani Sa'ad, kaum Bani Sa'ad. Dikala Kangjeng Nabi dipasikeun ku akina ka eta Halimah rada kadang-kadang hampang eta nu dipangkuna Kangjeng Nabi ali teh hampang geuning hampang tos hampang bade disusuan ku Ibu Halimah eta. Alhamdulillah bijil cai susu seueur pisan eta subur pisan dugi ka naon Bu? Keledai pinuh cai susuna, onta pinuh cai susuna tiasa diperes. Teras deui kabarokahan naon deui nu dicanel ku Ibu Halimah eta sadayana eta tiasa diperes dikumaha diperes sadayana nu keledai anu onta tiasa diperes akhirna keun bade dicanak uih ka negeri anu awalna ti dinya ti desa eta Bani Sa'ad tempatna. Sateu acana mapah eta Ibu Halimah sareng eta sareng sarogena Haris salangkung anu kalangkungan tapak tilas Kangjeng Nabi nu dicanak nu diais ku Ibu Halimah ngadak-ngadak jujukutan haremplo hararejo tatangkalan baruahan ngalangkungna eta orok Kangjeng Nabi. Kabarokahan demi kabarokahan sadayana dikengengkeun ku Ibu Halimah istrina Haris.
janten urang mah Bu tiasa ningal tina pelajaran ieu indit ka mana bae ibu bade muludan angkat ka mana bae ibu bade muludan ulah ngantosan ulah bayanganana meunang takir henteu nya buku teu kengeng nya takir tos aya di payunan buku di imam bae buku mangga da apa sor Pak RT da cenah mangga di imam bae da sanes kana tingalieun teraskeun Bu. Tah gitu. Jantan di dia di susuanku tadi saha saurna Ibu Halimah Sya'diyah. Tong tarik teh biasa we. Terus dari Kangjeng Nabi dikala disusui ku Ibu Halimah teu aya cedera naon-naon, teu aya kacape naon-naon, teu aya sugan rikuh risik teu naon-naon. Alhamdulillah malah nyanak barokah. Ibu-ibu nu ngalet ngabandalet ka kota Mekah anu tos kengeng kamari susu bayi-bayi anu nyusuanana teh ayeuna mah sarumping ka Ibuna Halimah anjeun bagja kabarokahan ningali anjeun atuh kabagian beureun kuring tah domba-domba kuring ge kalaparan sok atuh di dieu datang ka dieu pinuhan eta cai susu uih karopokna saat deui peot deui da teu ridho teu ikhlas teu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Teras deui tiba nisaan eta teh nyanak dugi ka sabaraha taun yuswa Kangjeng Nabi dugi ka dienenan 2 tahun. 2 tahun teh masih kene sareng Ibu Halimah dugi ka 4 tahun. 4 tahun nuju ameng di sisi Ka'bah di kota Mekah eta bade dibelah dadana nyaeta waktos Kangjeng Nabi Isra Miraj kejanten Kangjeng Nabi tos 2 kali dibelah dadana. Nalika alit yuswa 4 di ka 5 tahun dibelah dadana kanggo naon dioperasi bahasa urang mah dikaluarkeun ku malaikat Jibril diwasuh eta hatena Kangjeng Nabi diwasuh ku cai jam-jam dugi ka aya sakedik hideung-hideung eta teh kaawonan tapi henteu awon sapertos anu sanesna aya sakedik kaawonan dibersihkeun ku cai jam-jam janten suci deui Kangjeng Nabi mah tos dimaksum kasawargana Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya Bu matak urang mah kedah naon turutkeun tumutkeun peraturan Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi cara Kangjeng Nabi embok kumaha kieu oh nya turutan lain ngadangkak bae kieu ibu-ibu Kangjeng Nabi embokna kieu oh nya Kangjeng Nabi emamna kieu oh nya da kieu mah atuh kaburu lapar cenah geus bae kitu deui diajar akhlakna Kangjeng Nabi nyaeta akhlakul kalimah. Ibu-ibu nu mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina alif yuswa 2 tahun dugi ka 4 tahun 5 tahun diuwihkeun deui ka ibuna Siti Aminah. Berat rasa hati Ibu Halimah teh kumargi tos 2 tahun 3 tahun bade 3 tahun ngurus Kangjeng Nabi wayahna da ayeuna mah kedah diuwihkeun deui ka ibuna nyaeta Ibu Siti Aminah. Paratos yuswa genep tahun dikala Ibu Siti Aminah ibuna Kangjeng Nabi kangen kacarogena saha Bu ramana Kangjeng Nabi teh saha Sayyid Abdullah tos pupus dimakamkeun di Yasrib ta eta teh Ibu Siti Aminah teh kangen kanu janten carogena hoyong nadran dicanak Nabi Ali teh dicanak yuswa genep tahun dicanak ka ditu ka Mekah uih ti Yasrib bade uih deui ka Madinah di tengah jalan antara Mekah sareng Madinah eta namina Desa Abwa pupus Ibu Siti Aminah ibuna Kangjeng Nabi janten yatim piatu hawatosnya Bu matak sedih ai sholawat kudu bari make hate Bu sedih ulah bari cakakak ieu nerangkeun Kangjeng Nabi bapak-bapak ibu-ibu kedah husuk upingkeunana kumargi insyaallah ruhna Kangjeng Nabi di mana Kangjeng Nabi ayeuna dimiladkeun ku urang dirayakeun ku urang da Kangjeng Nabi mah dikala milad dikana kalahiranna mung tiasa saum dina
Senin. Urang mah ngareah-reah mauludan, ngareah-reah miladna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta urang mah mudah-mudahan ke di yaumil jaza wal hisab kenging syafaatul ujma ti mantena ke di yaumil kiamah. Amin mana Bu? Amin. Kenging hoyong kenging syafaatul ujma. Iuh-iuh pitulung ti Kangjeng Nabi. Sadaya Nabi teu aya nu tiasa nulungan kecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluh Bu. Acan hulu ka sarupa RT di kata Bu 1 karek geus salapan jam 8. Ibu dina alitna ti lahir dugi ka ageuna dugi ka dewasana ieu tos sababaraha kali para kiai, para ulama ngajelaskeun nerangkeun bahwa yen Kangjeng Nabi teh kahirupan Kangjeng Nabi, kehidupan Kangjeng Nabi sadayana ge akhlakul kalimah. Sami dina Quran matak saur Siti Aisyah radhiyallahu an Kangjeng Nabi mah upami nyariosna sapertos nyariosna Al-Qur'an. Bu, nyariosna Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 50 genap innallaha wa malaikatahu yusollu 'alan nabi. Teruskeun Bu, bantuan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ditampi Pak Bu. Surat Al-Ahzab ayat 50 genap. Innallaha sesungguhnya Allah saestuna Allah wa malaikatahu tur malaikat Allah wa malaikatu yusollu 'alan nabi sholawat ka Kangjeng Nabi. Allah sholawat, malaikat sholawat, sinaha ai urang mung sholawat. Bu, sholawat naon bae tiasa ibu-ibu nuju nyamel sholawat, bapak-bapak nuju ngarit ulah teh bari ngaheujeun di kamar mandi. Ya Nabi salam malaikat teu kenging eta mah nya di kamar ibad teu kenging saalus-alusna suara sorak kori-koriah giliran di kamar mandi mah cici. Teu kenging ibu-ibu nuju nyamel. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adapatayaji rotal alami ya uhai laju diwal karami. Telat tadi eta ibu-ibu dina masakna dina nyamelna barokah kanggo si bapak. Ibu kuwu nyamel bapak tah geus disolawatan raos gerak moal karasa asin oge cenah mangga raos. Ibu-ibu nuju kitu teh aya si bapak teh jugi jagi cek si bapak teh kahade ulah dikitu-kitu jol deui putra si ibu teh aweuh kahade sanes kitu nya laras teu. Teras deui tadi anu ti barang lahir Kangjeng Nabi atos diguar. Nalika genep tahun dikantunkeun ku Ibu Siti Aminah ibuna dugi kapupus di perjalanan antara Mekah sareng Madinah nyaeta desa Abwa. Didinya dikurebkeunana Ibu Siti Aminah. Kangjeng Nabi di dia sareng akina pupus deui di sareng pamana. Sareng pamana ayeuna diajar dagang niaga ke Syam, diajar dagang Bu. Kangjeng Nabi mah pekerja keras lain pangangguran Bu. Pekerja keras orang yang jujur, pekerja keras orang yang selalu jadi contoh, jadi tauladan anu sadayana nu ngiring dagang, nu ngiring berniaga Kangjeng Nabi dagangkeun jajanan dagangan anu saha Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah teh sahanya eta pembesar nu aya di Arab Saudi eta, pangbeulharna panggeulisna. Kangjeng Nabi didamel dunia pangdagangankeun, pangjualkeun ieu. Kangjeng Nabi mah Bu, ti Ibu Siti Khadijah na 10.000 contona dipasikeun di icana ieu teh ti Ibu Khadijah na 10.000. Mangga bade di langkungan mangga pami di kirangan mada abdi teu gaduh kangen nomokna kitu.
jelas jantan jujur ai urang mah geus mah eta barang urut demi Allah ieu teh sakieu modalna geus modalna bohong sumpahna demi Allah deui. Hati-hati para pedagang deh rumah aya seuri di dinya nya leres teu Kangjeng Nabi akhlakul kalimah di mana Kangjeng Nabi kantos ngabantu bojo-bojona seueur bojo-bojona sanes seueur sadayana ditika siga urang Kangjeng Nabi ge opat urang kudu opat komo bapak kepala desa unggal pengkolan opat wenang cenah pak kepala desa ceuk saha sunah Nabi ayeuna bapak kepala desa ibu pami bade nikah hop kitu kanini bongkok daekeun ka moal tong beja-beja moal nya Kangjeng Nabi mah nikah upami bojo ieu tos pupus nembe nikah deui tos pupus ieu nembe nikah deui aya nu istilahna eleh dina peperangan ditikah ku Kangjeng Nabi istrina teh janda da carogena peperangan kawon janten ditikah ku Kangjeng Nabi lain Kangjeng Nabi tukang kawin sanes ulah jadi acan kade Pak RT Kangjeng Nabi ge opat wenang hiji wae ge teu kaparaban boro-boro opat punten kaparaban naon si bahasana gitu eta tos ageuna icalan ka nagri sareng balanjaan jajanan atanapi dagangan Ibu Siti Khadijah dugi ka nikah sareng Ibu Siti Khadijah kumargi Kangjeng Nabi mah jalmi anu jujur tauladan janten kapincutna eta Ibu Siti Khadijah teh kumargi kajujuranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabu sabaraha Pak RT? Tuh, kan tabu 8 bener nepi ka tabu 1 teh. Nguyuk deui nya da ibu-ibu bapak-bapak caralik abi mah capek. Tadi tos ngadugikeun ti barang Kangjeng Nabi lahir. Teras ageuna dewasana dugikan nikah ka Ibu Siti Khadijah. Ayeuna para kiai, para pendakwah sok tara nerangkeun yen Kangjeng Nabi wafatna kumaha. Hoyong terang Pak. Hoyong terang Bu. Kan sebagian tos tararangan taroskeun ka Bapak Kepala Desa apaleun di dieu mah palinter. Ahli masjid sadayana amin. Ahli sodako sadayana amin. Sok contohan ku Bapak Kepala Desa pangajadikeun di pasantren. Amin atuh. Kan wae moal naon moal dipecat. RT 5 cenah gara-gara ku si ibu cenah tah hop cenah tah 5 miliar bangun gitu. Amin. Bapak Kepala Desa di mana artosna ulah nyebut korupsi pamali. Ieu mah cenah duit sorangan menang mangih ti mana Bapak geus urusan Bapak we doraka-doraka. Kade kanggo pasantren ulah padu bae eta artos ti mana contoh lain ngagungkeun diri sorangan abdi istri TNI nyungkeunan di Bandung ka mana ka Bank BNI Bank Jabar Bank ka bank tepira nganggo acuk bapana nganggo jaket loreng Pak saya istri anggota saya punya pesantren itu Bapak mau sodako enggak teu kudu proposal kalau Bapak mau ngasih saya tunggu kalau enggak ya sudah saya pulang kitu berencek jelema eta teh menta sodako tanah